ismuka ka ismi al-azam. Ngaran anjeun kos ngaran kula nu agung. Ketika ngaran kula nu agung dipake taqarrub ka kaula, kula selalu ngaijabah doa. Teu kudu make ngaran kula, make ngaran anjeun bae. Asal nyebut ya Abdul Qadir, istajib doaana. Ya Abdul Qadir, Gusti Tuan Abdul Qadir, coba pang aijabahkeun pamenta abdi, panghasilkeun abdi. Teu kudu ka Gusti Allah, ka Tuan Abdul Qadir geus cukup. Mantak sadunya kabeh 5 benua eueuh nun teu pernah nganasab ka Tuan Abdul Qadir. Kabeh ngahadiahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusul ila musyahadati anwaris sadiyah wajtabahum li irsyadil khalqi anil wasawisi syaitaniyah waj'alahum abwaban liman yuridul uluja li hadratih wa khassahum bil ma'arif wal asrar min baini khaliqatih wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqaulihi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khatim Al-Mustafa Ibni Abdillah Ibni Abdil Muttalib Ibni Hashim Ainir Rahmati Rabbaniyati Siratillahil Mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم taraktukum alal mahajjati wat tariqatil bayda. Al-hadis. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sendarang puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana. Terutama nikmat anu kacida pisanageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid bil khusus ka kersana Kiai Haji Turmudi oge ka para kiai-kiai nu sanesna nu kusim kuring dimulyakeun mudah-mudahan sami-sami dimuliakan ku Gusti Allah. Para habaib alhamdulillah di tengah-tengah urang aya Habib Umar Tohar Semarang hadir di tengah-tengah urang aya Habib Cocoan berikut Habib Lutfi lelembutan alhamdulillah nyana hiber alam hadir lantaran tadi peting merasa kurang sehat periksa dokter. Mudah-mudahan urang dakeun sing enggal damang
sing dibere kekuatan ku Gusti Allah jang pun tayangeun urang sarerea oge ka para aparatur pemerintah. Alhamdulillah aya Bapak Gubernur, Bapak Bupati, kemudian pertahananana alhamdulillah Dandim, Kapolres aya kabeh ngan amanat nyana deuk ngaji bae cenah ka dieu. Pak Bupati ge cenah lah kula mendek ngaji bae moal ngomong. Oh masalah. Geus amanat jadi nyana deuk khusu ngaji. Entak tadi nyana rimbasa ceurik inget bebenena nu putus teh ya. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang dina tahun ieu kumpul sakumaha biasa dina raraga haul Sultan Aulia anu ke-59 cikeneh mah tahun kamari urang haul sakumaha paweha tadi nyarita urang geus datang deui padahal anu geus eueuh loba nu tahun kamari milu tahun ieu henteu loba. Urang ge nu tahun ieu milu haul tahun isuk henteu asana ambalaya nu dihareup ti heula cenah. Aya duit tukang mah geus tarempok kabeh tah mah leuwih ti heula tah mah nu jelas bate jaho ta umur urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selama 59 tahun di dieu kupun rama didirikan amanat ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail oge ti guruna Kiai Dahlan bin Arjai tuluy sabada pun sepuh teh aya diwasiatkeun ka Sim Kuring ulah majar bahwa Sim Kuring teh ahli thariqah eueuh sakadar katitipan haul jeung katitipan amanat nu sejenna. Ternyata lamun urang jaritakeun thariqah isin ku hesekna ieu mangan sakadar nyarita bahwa di dunia aya thariqah di Indonesia ambalayah thariqah salah sahijina nu datang ka Banten dibawa ku Syekh Abdul Karim ialah thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Jika pun Bapak Abah Haji Dimyati bin Abah Haji Romli menang ti guruna Kiai Arsyad, Kiai Arsyad menang ti Ki Dahlan bin Arja, kemudian menang ti Ki Husein Carita, terus Ki Husein menang ti Kiai Agung Asnawi Caringin, Kiai Asnawi menang ti Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Karim menang ti Kiai Ahmad Khatib Syambas, Ahmad Khatib Syambas menang ti Syekh Sudin, Syekh Samsudin kaing ti Syekh Muhammad Murad, Syekh Muhammad Murad menang ti Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah menang ti Syekh Utsman, Syekh Utsman menang ti Syekh Abdul Rahim, Syekh Abdul Rahim menang ti Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Bakar menang ti Syekh Yahya, Syekh Yahya menang ti Syekh Hisamuddin, Syekh Hisamuddin menang ti Syekh Waliuddin, Syekh Waliuddin menang ti Syekh Nuruddin, Syekh Nuruddin menang ti Syekh Syarifuddin, Syekh Syarifuddin menang ti Syekh Syamsuddin, Syekh Syamsuddin menang ti Syekh Muhammad Hatak, Syekh Muhammad Hatak menang Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz menang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, Syekh Abdul Qadir menang ti Abu Sa'id Al-Mahzum Al-Mubarak, Abu Sa'id menang ti guruna Syekh kitu Abdul Faraj At-Turtusi, Syekh Abdul Faraj At-Turtusi menang ti Syekh Abdul Wahid Tamimi, Abdul Wahid Tamimi menang ti Abu Bakar Shibli, Abu Bakar Shibli menang ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi, Abul Qasim Junaidil Baghdadi menang ti Syekh Siri Sikti, Syekh Siri Sikti menang ti Syekh Marufil Kurhi, Syekh Marufil Kurhi menang ti Abu Hasan Ali Ridho, Syekh Abu Hasan Ali Ridho menang ti Syekh Musa Al-Kazim,
Musa Al-Kazim menang ti Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Bakir menang ti Syekh Muhammad Ja'far Siddiq, Syekh Muhammad Ja'far Siddiq menang ti Syekh Imam Zainuddin, Imam Zainuddin menang ti Syekh Sayyidina Husain, Sayyidina Husain ti Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul menang ti malaikat Jibril, malaikat Jibril menang ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Etalah silsilah mu'tabarah Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah anu jlig ka Banten dibawa ku Ki Abdul Karim, dikembangkeun alhamdulillah Tangerang, Bogor, Serang, Pandeglang, Rengkas Betung, terus Kalabuah. Alhamdulillah berkembang terus. Per detik ieu basi keneh aya nu nyarekelan, walaupun lamun ditaliti geus teu pati sesuai. Di antara kesesuaian ahli thariqah nu ayeuna, ahli thariqah nu ayeuna teh sok ngadahar duit ti pamarentah. Ketika ahli thariqah ngadahar duit ti pamarentah batal, norekatna batal. Nu mantak babupati mah tilek mere duit ka kula, nyaho teuing kulana teu daekeun, nyaho pelit nyana. Nu jelas lain, diterima mah diterima, ngan dibikeun ka kotok, ke kotokna dipencit di dahar ku kula, atuh kene-kene ketel. Nah iyalah di antara anti ahli thariqah ialah menta, pang anti-antina lamun aya ahli thariqah menta batal norekatna. Di antara anti ahli thariqah adalah ngaharepkeun pamere ti batur, toma ngaranna, batal norekatna. Di antara batalna norekat di mana-mana ngahutang. Cenah ieu mah lain ngahutang ngredit, wah atuh apa maning iku mah wede. Mengkonon sirama. Iku mah lebih parah ge. Ya Karim, nah dele kurang ahli thariqah ti mimiti Lebuan, Serang, datang ka dieu mana aya ahli thariqah mobilna menang ngridit goblok. Nah iyalah aya 10 anti ahli thariqah teu kudu dibacakeun kabeh leuwih parah ka ditu nama eta beta sakitu. Masyaallah Karim mandak isin lamun jaritakeun tarekat ngan kulantaran ieu mah ala kadar kawasiatan atau diteruskeun we. Emang cenah kieu tilok ngahutang osok. Aju kumaha teh batal ngan kula mah mayarna 2 kali lipat. Nyana bungaheun kan. Nah, ai Bang Habib Rozak makan ngeridit bloon kan. Masa norekat ngerodit. Di mana awalna berangkat tarekat nu sabenerna? Nusa benerna mah kieu, ketika manusia ningali matana, wah pemandangan Masya Allah luar biasa, ningali nu gelis-gelis ya Karim, ya Allah ya Rabb. Ketika orang ka parahyangan ningali mojang parahyangan, Masya Allah. Ketika orang ka Mesir ya Karim, oh nu jore di Mesir mah. Ketika orang ke Yordan, ke Maria, ke Uzbekistan ya Karim, ningali awewe teh nu jore barang balik deui ka Indonesia ka Cikupa, Masya Allah. Okos lain le jelema. Iyalah dadeulean eta teh apakah aku kudu dikitukeun bae. Ketika beralih kana dedengean, ngadenge dangdut, ngadenge pop mie, ngadenge jasmine dan lain-lain sebagainya. Ieu ceuli ngadenge suara-suara musik anu ngeunaheun langsung menyentuh hati. Masya Allah Karim. Apakah kudu diantep dedengean model kitu? Ketika aambean anu nyengat, urang meuli minyak ti Singkofur buatan Feris, ambean ke orang, wih tajamnya luar biasa. Orang liwat set, kosmait anyar, luar biasa.
dah tidak kadaharan dimimiti nulada nu tiis nu amis nu hasem dan lain sebagainya. Ieu rarasaan nikmat ngeunah perasaan lezat beralih kana pakaian, beralih kana kendaraan, beralih kana bangunan. Apakah kudu kitu hirup nu sabenerna? Setelah diteliti horeganan tina kahirupan Kangjeng, nu Kangjeng teh uswatul hasanah anu memberikan khusus ka Hudzaifah, memberikan khusus ka Sidina Abu Bakar Siddiq, memberikan khusus ka Sidina Ali, memberikan khusus ka Khulafaur Rasyidin jeung beberapa sahabat-sahabat anu lain anu sangat sederhana, cukup baju ngan hiji atawa dua, cukup mun ngadahar korma hiji kuduaan, cukup mun sare ulah make anggel geus bae make leungeun bae kos kieu, atawa lamun endek make anggel dibuatna tina kayu bae. Malah di Baduy mah pan anu dianggelan teh lain hulu, ieu kapan nyana mata suku dia mah ku tarolol cenah aya hulu nu teu digawe dianggelan, aya suku nu capek teh dianggelan. Kitulah urang Baduy. Emang bener eta di dieu aya badul teh nu make jas hideung eta Baduy. Mananya? Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, tina titinggalian, dedengean, aambean, rasa jeung perasaan-perasaan kenikmatan-kenikmatan iyalah anu kudu diopenan, iyalah anu kudu diropea. Ternyata horeganan eta mangan sakadar zahir, lamun hirup nutur-nutur zahir bae, kaayaan mata terus dituturkeun, kaindahan ceuli dedengean dituturkeun, kahayang irung sungut jeung sajabana dituturkeun, silaka urang bakal walaupun urang maca dua kalimat syahadat, maca la ilaha illallah kalimatun thayyibah saheulaanan lantaran urang teu pernah ngekang nafsu, bakal aya itung-itunganan kejaga di akhirat. Maka ibadah ngan sakadar zahir doang, ieu mangan sakadar fikih. Sok reberesan make fikih, imiti make sapinah datang ka Fathul Muin, Fathul Wahab, Tuhfah Ikna. Irup tengan sakikituna be urusanana teh urusan zahir be. Lantaran tamangan sakadar Islam. Islam mah ilmuna ilmu fikih. Sasaranana ngan sakadar jasad, tujuanana adalah sasaranana jasad, tujuanana ngan sakadar syariat. Jelema nu ngalaksanakeunana ngan sakadar disebut abid, pagaweanana ibadah. Eta teh ngan sakadar zahir we, jelema kuari ibadah ngan zahir hungkul, ditingali ku urang beuh tarangna mah hararideung ieu deui. Pohara jasa. Calanana leuwih panjang tibatan samping. Bagus-bagus. Wah, pohara. Lamun sujud angel mun loba jelema tapi lamun sorangan hampir teu sujud. Lamun loba jelema masyaallah duha na bae duha 24 rakaat. Eta lamun loba jelema mun loba jelema teh duha. Nah, ilah zahir bakos kitu bae. Nah, lamun urang nutur-nutur zahir bae kos kitu bae hirup teh eueuh nanaonan sakadar cangkang. Di akhirat engke bakalna moal bisa nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim sebab ngan sakadar ngurusan zahir doang. Patalina ngan jasad naik kuari kana iman. Iman di dieu urusanana adalah qalbu. Ilmuna disebutna ilmu tasawuf, sasaranana adalah qalbu. Sasaranana adalah qalbu. Pagaweanana adalah disebut ubudah. Gelarna ngaranna zahid. Mulai kuari ngurusanana ngurusan hate, awak dibarengan ku syariat fikih, qalbu dibarengan ku tasawuf. Mulai hirup berbarengan berdampingan, bakal indah geura. Lamun hirup ngan sakadar zahir doang urang kababawa. Tahun baru kumaha kahayang urang puncak alhamdulillah. Bupati biasana ka puncak kuari aya di dieu. Zikirnya na. Gubernur zikir. Wallahu alam ke sore merencana ka mana wallahu alam.
urusannya na geus mah penting ku hari aya di dieu. Nah iya urang lamun urusan zahir bae capek tapi ketika jeung batin indah. Kula sok inget ka dongeng aya hiji jelema ngurusan tangkal korma kebon korma jeung kebon anggur di Mesir diurus kunya nu bogana teu pernah ningali ka kebon. Satu ketika nu bogana ningali ka kebon kaget, lain kaget ningali korma baragus, lain kaget ningali anggur baragus, kaget ningali nu ngurusanana pamajikana. Masya Allah cak nu boga kebon imal lain lalaganya ima turun ti kayangan kayaknya akhirnya tuh karena ge lalaki sugih kan bisa baik salakina digerokeun sini maneh balanjanya ka toko ye balanjana loba jasa disuris ku nya nah ye balanja ka toko tah duit dah brak pamajikanna teu meunang milu ti tah ngajagaan kebon. Atuh ngaranna ge bujang berangkat bae cenah memangkaningkan naik onta. Pamajikanana di deukeutan kunyana. Neng, salaki eueuh. Ieu kan kebon anu kakak, nu kula. Masyaallah, Neng. Lah geus pokona mah gaji ulah dicaritakeun deh bakal ditaikeun sementara diguprakan duit kunyana. Tah ieu mah cekel bejang nih ribuan real dirham. Maksudna naon? Tutup pintu-pintu kabeh. Ulah aya nu neuleuh. Tutup. Sageus ditutup di deukeutan. Ditoel. Cek si Neng ke heula. Aya tuh. Aya keneh anu muka. Periksa deui ku bos. Bos atuh. Mangga geus make calana jero. Bos geus siap bae gegeran bae deuleu lawang mana ieu muka ieu. Ya Allah, balik deui ka dieu nya. Neng geus tertutup kabeh. Hiji deui cek masih muka keneh. Wah, bos neangan ka unggal juru ka mana. Geus tertutup kabeh. Cekel si Nengna. Teundeun di pos, langsung ditangkarakeun. Cek si Neng aya keneh hiji anu encan nutup. Naon? Ieu pintu hati. Pintu hati teu daek nutup ieu mah anu terus bae komunikasi jeung Sang Khaliq. Anu nyana aya teu pernah eueuh, nu nyana ningali teu pernah buta, anu nyana ngadengen teu pernah torek, anu nyana uninga teu pernah bodoh. Iyalah pintu hati ieu teu pernah nutup hati abdi mah kadeuleu bae Sang Khaliq teh. Andai kata Tuhan bade ngazinahan abdi nyangakeun sadaya-daya ngan pintu hati abdi teu pernah nutup muka terus asa babarengan jeung Sang Maha Pencipta sakitu bae abdi mah langsung eta boboga anu kekenceng turun ampere ampere turun tatadina 12 volt langsung masyaallah jakna ternyata horenganan jelema nu dianggap susah, jelema nu dianggap hina, jelema nu dianggap teu berdaya, orang ngabogaan iman anu luar biasa. Aing anu dianggap gagah, nu dianggap sugih, nu dianggap boga, tapi ternyata orang tertutup mata hati. Gusti Allah, tobat cek eta bos. Langsung nyana bebeja Neng. Ieu Bapak rek tobat kumaha tobat bababari cek eta. Kumaha bukakeun mata hati. Justru itu daek muka-muka coba caknya ngagebruskeun maneh ka sumur si Neng bisa aja saya si Neng engke ge lamun ngagebruskeun maneh ka sumur tah engke kadeuleu bakal kadeuleu ke kabeh ge Gusti Allah ge langsung kadeuleu pae karana tah mah tuh nya eta sok geura ge urang datangan cek si Neng teh ka kiai-kiai anu imanna tebel anu imanna bener-bener kuat anu mata hatena terbuka. Nah etalah urang teh kuari ieu nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz seorang kutubul aulia anu tadi dicaritakeun manakibna ku Kiai Turmudi rada aya kakurangan teh geus ti kula nambahan bukuna panjang satungtung deuleu
kabeh anu milu haul anu apal kangarana anu pernah nganasab ka anjeunna ditulis bae kabeh ditulis sebagai muridna ku Tuan Syekh tulis kabeh. Malaikat protes dina Bahjatul Asrori caritakeun cek malaikat, "Hei, ulama yang tulis-tulis bae. Ai kitu mah nu masantren, nu kitu mah nu ngaji, nu kitu mah nu salat, ari nu kitu mah anu ibadah. Gae tulis sebagai murid. Apa ieu nu jara rauh anu henteu saralat. Salat maghrib isah henteu. Aya subuh jam 8. Namanya nu kos kitu murid Tuan Syekh. Protes malaikat, hapus. Cek malaikat, Gusti teu ridho kula mah. Sebab lamun dianggap murid Tuan Syekh ka sorga kabeh. Apa dia teh saralatnya? Salat ge uca aco, nya salat inget ka karunggoni. Nya salat inget ka si eta. Si eta nu mana? Si itu teh anu nyenghel teh. Kan teu bagus. Diprotes ku malaikat, langsung ka Gusti Allah. Cek Gusti Allah tanyakeun bae ka Tuan Syekh, coba siap henteu diprotes? Begitu diprotes ka Tuan Syekh ku malaikat teu ridho lamun ieu kabeh dianggap murid kabeh. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir ngomong ke sia, "Yai malaikat, sia rek protes-protes ka Gusti Allah, bejakeun ka Gusti Allah. Lamun aing dianggap jadi kutubul aulia, nu kumaha bae kabeh dianggap murid aing. Ya, nu jorek teh anu jorek perlu disapaatan, tulis di bukuna. Nyana jorek aing bagus. Nyana jorek murid aing nu dianggap wali bagus. Geus nu jarore kalimpunan kudu bagus. Edit sia malaikat tadi itu, masyaallah. Cek malaikat teh bisa digagugugat. Walara tah mah. Tah bantak ente geus teu kudu saralat asal hadir jadi murid. Geus. Ge cenah kieu teh teu kudu diomongkeun ya kami memang geus tilok ieu. Nah ilah keistimewaan kutubul aulia. Malah diantara anak karomah Tuan Syekh teh pan hebat jasa. Aya jelema boga anak awewe hiji-hijina. Begitu hiji-hijina ke laut maot. Laporan indungna ka Tuan Syekh. Tuan Syekh, aya naon? Kula boga anak hiji-hijina maot. Atuh geus maot mah geus lain kitu. Hayang hirup deui bae cenah. Atuh laraonan cek Tuan Syekh teh atuh geus maot teh. Henteu kula mah hayang hirup deui bae ngan hiji-hijina. Langsung ngadoa. Bihaki jadi dan lain-lain sebagainya. Gusti, panghirupkeun deui eta karunya awewe ngan boga anak hiji-hijina. Gas, cek Tuan Syekh teh ka induna. Balik ka dieu saya ge di imah. Guguran bae nyana bunga sebab Tuan Syekh mah pan tilok kabohong cara Habib Rozak. Oh. Lompat pasti cenah ieu. Nah, barang datang ka imah dideuleuan di kamar eueuh. Balik deui nyana ka Tuan Syekh. Tuan, pan biasana Tuan tilok bohong ku ieu eueuh. Eueuh mah, eueuh. Kadoa deui ka Gusti Allah ya Rabb. Bihaqi jadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dulubi kamahril maut. Ya Allah, tetapi lamun ku Gusti dihampura, anggap kula hampura. Pang hadirkeun deui ya Rabb. Langsung balik aya ge imah. Bunga teh awewe datang ka imah. Eueuh deui bae. Aduh, sakira ieu mah cari orang kieu Tuan Syekh. Kok ieu mah jadi magol kieu. Asana ngadahal duit gubernur kajen ngomong lagi. Ah, teu beres ya. Langsung berangkat deui ka Tuan Syekh. Encan aya, encan 3 kali. Begitu 3 kali ngotot nyana, gas, balik. Lamun kuari eueuh. Awas. Ancam ku kula Gusti Allah. Bae. Eta keur carita ngomong papada nu bodoh. Ku gede-gedena ka kutuban Tuan Syekh. Akhirnya langsung datang ka imah, ayah. Langsung sujud Tuan Syekh. Sanggeus sujud, cerik, teu ngomong. Cek Gusti Allah, hei Abdul Qadir kunaon maneh teu laporan geus aya. Gusti ngisin kula. Ngisin mainnya kutub angel di ijabahna. Tah lamun doa mamin mah bener. Masa Habib Rozak geus tah mah sabulan ge teh diijabah masalah, no problem. Ai kula mapan kutub jekeun. Masa angel sih?
Cak Gusti Allah teh hampura. Gusti Allah minta hampura. Urang tahu jaritakeun Tuhan Sepuara. Abdul Qadir jang nutupan kariweuh anjeun, jang nutupan kasedihan anjeun, jang nutupan kehancuran hati anjeun. Geus ayeuna mah hampura yeuh dibejakeun. Pertama maneh menta lantaran beak di laut di daharan laut awakna kula karak putus malaikat Jibril. Jibril segera kumpulkeun. Doa nu pertama Jibril titah ngumpulkeun. Doa nu kadua kakarak ge dihijikeun di jalan. Awewe nu mindungna datang ka imah nyana di jalan kene. Doa nu katilu kakarak aya di imah. Atuh sakitu mah sedang we cek Gusti Allah atuh. Teu bisa. Gusti mah maha kholik, abdi mah maha makhluk. Gusti mah teu kudu ngutus Jibril, deuk aya bae atuh. Deuk mana kekawasaan Gusti manjam kudu make Jibril segala rupa. Behey. Parah ieu cek Gusti Allah. Geus. Nu geus mah geus bae. Nu geus mah geus bae ngan ka ditu moal deui. Ambo. Kuari mah kieu. Utlub matatlub. Penta ku anjeun naon dipake ka hayang bakal diijabah. Andai kata anjeun nyekal dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjeun jadi. Andai kata anjeun nyekal batu-batu bakal jadi emas jadi. Andai kata anjeun leuleuh bulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi. Sok utlub matatlub. Lain eta abdi lain eta. Teu hayang abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti. Nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti taqarrub, tafakur, mujahadah. Abdi teh embung neuleuh dunia indah, embung neuleuh gunung emas, embung neuleuh dirham, hayang teh neuleuh teh ka Gusti bae karidhoan Gusti. Manya abdi haju dibere nu kos kitu teu hanai abdi nu kitu mah. Teu hanai. Atuh ayeuna hayang naon abdi manu di pikiran teh lain diri abdi manu di pikiran teh lain sasaha tapi umat sabada abdi teu aya lamun Gusti Roh husul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring ge sarua kos Kangjeng Nabi muridi sanggeusna maot kangjeng selalu inget ka umat sanggeusna maot kaula selalu inget ka murid kaula pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalamatkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah insyaallah Gusti Allah geus atuh tanda tangan Jibril tanda tangan geus memang geus bakal mah dihampur tanda dihampurana cek Tuan Syekh kumaha ismuka ka ismi al-azam ngaran anjeun kos ngaran kula nu agung. Ketika ngaran kula nu agung dipake taqarrub ka kaula selalu ngaijabah doa. Teu kudu make ngaran kula, make ngaran anjeun bae. Asal nyebut ya Abdul Qadir istajib doaana. Ya Abdul Qadir Gusti Tuan Abdul Qadir coba pang aijabahkeun pamenta abdi panghasilkeun abdi teu kudu ka Gusti Allah ka Tuan Abdul Qadir geus cukup mantak sadunya kabeh 5 benua eueuh nu teu pernah nganasab ka Tuan Abdul Qadir kabeh ngahadiahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani cenah Habib Rozak sakitu Abdul Qadiran kok teu diijabah Abdul Qadir nu mana heula sebab nyana boga babaturan ngaran Abdul Qadir Habib Peing atuh teu moal bere jangan yang itu Bib yang ono nah mantak pelebah kolbu kudu diurus masyaallah karim lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ingat ka muridna penerus torikoh nu mana bae nu enggeus dimuktamarkeun di Indonesia melalui Jatman atawa anu lokal sarua bae kabeh
mikiran teh kumaha bangsa, kumaha negara, kumaha umat. Jelema anu cicing dimui mah mikiran ngan sakadar sagulipek samuyeun, jelema anu didepak ngan sakadar sagulipek sadepageun, jelema anu boga yayasan mikiran teh ngan sakadar kumaha murid yayasanana jeung sagulipek yayasan. Tapi ahli thariqah pemikiran anak kumaha umat di Indonesia, kumaha negarawan, kumaha bisnismen, kumaha jelema nganggur. Lamun Pak Gubernur memikirkan tentang nasib rakyatna kumaha supaya ulah miskin, lamun Pak Bupati sakabupaten memikirkan umatna supaya bener-bener roh, supaya bener-bener umatna ieu bisa sejahtera. Tetapi kiai mah nu mikiran teh lain kitu, kumaha Pak Gubernur supaya salamet dunia akhirat, kumaha Pak Bupati supaya salamet dunia akhirat. Jadi dunia mah mobil naon ku bupati dibogaan ya abalayahnya mobilna anu muter bae eta mobil naon anu muter bae eta naon anu muter bae mobil naon nu nyana eta boga ka molen-molen anu eueuh saungan teh anu saungan mobil naon nu aing teh nyaho nu sia ke sarua teh nyaho jauh mah bodoh mah nu nyana geus buku mobil kap bupati jang duniana kurang naon. Tapi kula mikiran salamet moal si bupati di akhiratna. Ji, ahli thariqah mah memikirkeun teh kadinya. Lamun ningali jelema malam tahun baru dar ya Karim, Masya Allah ngabeakeun duit nyana duit tang ti mana duit nyana kabungah nyana. Tetapi di akhirat salamet apa moal sih? Ketika jelema dagang geus buguh dagang anu ambruk batur mah jam moal terus ieu dagangna. Gitu jualan lu lan rugi jualan rugi tereh geus santo mah. Iya nu untung bae dagang untung. Ah, ieu jelema salamet moal. Ahli thariqah mah memikirkeun teh kasalamatan fid dunya wal akhirah. Kula mah inget ka dongeng di Baghdad. Di Baghdad aya hiji ngaran kiai ngaranna Bahlul. Ketika orang zarah ka Baghdad ge aya di merekna Maqbarah Bahlul. Kurang liwat gadinya aya urang zarah heula Ki Bahlul ya. Ki Bahlul teh okos Bunawa. Begitunya dipanggil ke kerajaan sekali, dua kali, tilu kali, LDF datang. Begitu datang, kan korsina geus dimerekan dah. Geus dimerekan, Habib Rozak kan merekan diuk bae. Jadi mah teu aya merek sebenarnya banyak. Nah, iya nu kos kieu ieu. Ilegal. No problem. Nah, eta Ki Bahlul datang. Begitu datang ke kerajaan, diuk di kursi raja. Wah, tumpang kaki kieu, ngarokok. Bahlul. Mangkaning dandim aya kon kuari. Kapolres aya kan. Nah, cak dandim, tembak. Cak polisi, jangan tembak dulu, tangkap. Langsung polisi datang kadinya tewak, nyana tangkap, turunkeun. Tinggang ku dandim. Bahlul Allah juga Allah kok kamu Allah-Allahan sih cak dandim sikat itu Allah beak bangetna beak Bahlul bangetna irung geus kadala irung rata jeung pipi ya geus kieu Bahlul Tuan Raja gerokeun cak dandim geus nyiksa urang ye Kiai Bloon ye Kiai Bloon, mesti siksa selesai. Tuan Raja datang, nyana ceri ke Tuan Raja. Kenapa kamu nangis? Nggak apa-apa, nggak usah nangis. Ceri terus baik nyana ceri. Cek Tuan Raja, kunaon ieu jelema ditenggelan. Diuk di kursi raja. Wah bener. Teu sopan cek Tuan Raja. Aja ieu kan jadi robah beungeut. Sikat ku dandim. Wah, makanya make hizib. Wah, dandim atuh kuari makan wirid hizib atuh. Masya Allah. Ha. Masya Allah. Bagus ya Tuan Raja. Nyana ceri. Tidak perlu nangis. Tuan Raja. Tapi terus bae cerik. Hai, Bahlul. Ai mana cerik yang cerikan sa? Kula mah cerik teh lain yang cerikan abdi Tuan Raja. Yang cerikan sa? Yang cerikan Tuan.
asa bake nyengcerikan aing baja geus jadi raja jelema jeneng atuh kabeh di bawah aing maka jeung nyerikan aing sia nu kudu cengcerikan teu abdi mah teu kudu dicengcerikan diri abdi mah dusu abdi mah cerikeun yang cerikan tuan raja cerik naon sih yang cerikan aing abdi anu diu kakarak ke 10 menit bae geus disiksa komo tuan raja mah sabaraha taun meureun siksana di Allah sak tuan raja pan saya jadi kos kitu atuh kayak balul tenang aing jadi tersentuh ya hati tapi lain potongan WH moal dek bangun Banten kok nang nitah kula eta mantak doakeun lamun nyana tadi 2018 can anggeus turunkeun ku urang kula mah sabarana pamenta jeung para kiai nu sejen hiji Banten dua tadi teh Syekh Mansur tilu Syekh Asdawi asal jarah ngeunaheun geus senang urang mah sakitu doang urang kan ke lamun kadu 2018 yeuh kabeh jelema aya 1 juta mah urang jarah kabeh ka ditu bareng jeung kula bener teh nah lamun anggeus berarti urang taekeun dewe lamun teu anggeus bisa kalian abeh lobaan demo ya Karim insyaallah lah urang ningali gerakan lala kuari jalan geus bagus bupati ge alhamdulillah jalan geus baragus gadi ngancan anggeus cenah dan anggeus minta mohon maaf cenah ka kula teu kudu ka kula ka rakyat minta mohon maaf lah nah cek raja teh kula mikiran bae kula 10 menit bae ya bengok irung teu kadeul rata tuan mah sabaraha taun ke di akhirat tak kumaha eta cenah teh ulah loba omong sia bahlul mulai ti harita tobat cak raja Bahlul dicoba tuh kumaha ieu dicoba kumaha coba pangmukakeun mata hate selama ieu kula jadi raja teh kok ngeunahan pan didoakeun lagi ku para kiai kula jadi raja teh nu mantap kiai nu sok ngadongakeun pamarentah teh kiai hebat eta kiai anu geus mukholid jeung pamarentah kiai istimewa sebab ngadoakeun pemerintah jeung bangsana tapi aya nu lengah ketika kiai ngadoakeun pemerintah nu didoakeun jadi gubernur jadi pemerintah anu didoakeun jadi bupati jadi kiai nu ngadoakeun setah yang jadi mui jadi ku berkahna doa kiai istimewa lengah nyana horenganan dibalik doa na nyana diijabah nyana nu mundur pamarentah mangenaheun jadi bupati horenganan majelisna nu nyana nu ngeusian teu karasa ku nyana eta kutukan ti Gusti Allah teu karasa kiai ngadoakeun supaya Pak WH jadi gubernur diijabah ku Gusti Allah kiai anu hantem-hanteman ngadoakeun zahiron wa batinan anu kadituna minta duit bae ka WH kuari pondok pesantrenna santri eueuh nu ngaji eueuh hayo sia emang kula teu nyahok itu diserang di Pandeglang dah bupatihna jadi bupati kiaina jadi sampah inget kudu kumaha tuh ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok hayang dibere ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok menta tah ieu kiai goblok nu ngadoakeun jang bangsa jeung negara kudu bersatu tapi menta cuan ulah kudu menta kumaha cenah kiai lamun dibere sia mah sok aju kitu emang sia mah hajun lalungtik bae ka aing nah dibalik ngadoakeun pemerintah hasilnya aya kemunduran pada dirina majelis tinggal majelis pondok pesantren tina pondok pesantren introspeksi diri lain pemerintah bae nu kudu tobat kiai nu kudu leuwih tobat kiai nu kudu tobat ya Karim masyaallah iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nyana mungprung dedeuheun ka murid-muridna nu aya di saantero jagat masyaallah Karim kulangan sakadar nyaritakeun dongeng mimpi Habib Lutfi mimpi aya 4 kuda nu hiji ditaekan ku manehna kuda nu kadua ditaekan ku kula kudana kuda putih nu dihareup ditaekan ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nu hiji kosong ditanya di kamaran ieu cek Habib Lutfi kita naik kuda mau kemana mau ke Cilogok haul cuman karena manehna teu sehat sangat hayang hadir di lelembutan tetap hadir
geus ngimpi seperti eta disampaikan ka kaula. Nu hiji kosong, nu hiji. Nah ieu nu hiji jang saha? Lamun ka Habib Rojak teu ridho aing mah. Gua tuh ridho sama sakit protes aing ka Gusti Allah. Hapus. Ipek. Ya, ieu kuari kosong gede nu hiji. Kosong gede tanu hiji opat kuda. Lain sembarangan mimpi atuh Habib Lutfi mah. Jeung aya deui seorang Habib nu teu pernah keluar mimpi sarua. Datangan moal dibejakeun, kemudian aya deui seorang kiai kehadiran Tuan Syekh Abdul Qadir. Kuari teh aya hadir melalui impian-impian orang-orang tertentu. Mata kula aju naon gara-garana teu asa isin dikerpetingkeun ti kamari dahar ge sawab begitu. Maksudnya aku isin. Ya Allah ya Rabb. Teu geunah cicing sebab jelema nu karari itu loba nu ngimpi. Iyalah Habib Lutfi impianana pohara. Kemudian ayalah alamat-alamat ka kula insyaallah teh kudu dicaritakeun. Ieu mencarita Tuan Syekh Abdul Qadir Pohara, berikut Bahlul, terus berikut kiai-kiai ahli thariqah. Lain sakadar Bahlul, lain memikirkan dirina tapi memikirkan bangsa, umat, pemerintah kumaha sangkan salam. Gitulah abah kula selalu deket jeung pemerintah, hanya ngadoakeun supaya saralamet. Atuh kitu kene ka Habib Lutfi terus bae datang ka kiai, ka pondok pesantren, ka pemerintah. Nu dipake kahayang, neuk naon dipake kahayang ge sagala aya atuh bari henteu usaha, tetapi hanya berdoa ka Allah Indonesia supaya selamat, bangsa Indonesia supaya subur makmur tur selamat. Masyarakatna supaya ingat ka Gusti Allah salamet dunia akhirat, pemerintahanna salamet dunia akhirat, hiji-hijina supaya terbuka mata hati. Eueuh di jalan terbuka mata hati adalah tobat. Eueuh di jalan nomor katilu terakhir ialah tentang ruh. Ieu mah leuwih jero tadi mimiti Islam fikih, kedua iman thariqah, nomor katilu adalah ruh. Ieu mah jurusan sirrul asrar anu kabelah ditunang ke aya babacaan-babacaan Tuan Syekh Abdul Qadir anu nyana ketika datang ke sirrul asrar nyana bisa naik bisa turun, bisa naik bisa turun, bisa ngapung. Iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir. Jadi katilu ngaranna ihsan, ilmuna ngaranna ilmu tahakkuk, jurusanna jurusan hakikat. Jurusanna hakikat. Nah, urusanana nu di urusana jurusan hakikat ieu nu di urusan ruh. Di awak urang teh aya sodru, aya kolbu, aya fuad, aya ruh, sirrul asrar. Lamun ibadah geus datang ka dinya disebut nage ubudah. Nah, hirup geus teu kudu dahar, asal maca subhanallah seubeuh. Asal maca la haula wala quwata illa billahil alil azim gagah. Mun maca zikir la ilaha illallah leng eueuh nanaon nu aya ngan Allah. Ruh kulantaran urang mun nyaritakeun ruh panjang jeung dongeng-dongeng ruhani mah pasti urang asup ka alam malakut. Alamna alam ieu keneh ngan urang geus teu katutupan ku zahir, ku jasad. Kalbu urangna geus terbuka ka Allah, nu aya ruh urang jeung Allah disingkapkeun blek urangna di dieu tapi urang aya di alam malakut. Urang kapanggih ke jeung malaikat-malaikat, kapanggih jeung lelembutan-lelembutan. Kitulah dina thariqah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka hiji keuntungan urang ayeuna babarengan ngabangsa ka Tuan Syekh Abdul Qadir, malah mandar urang dijadikeun muridna. Amin. Nomor kedua ulah hese-hese hadiahan Tuan Syekh Abdul Qadir sebab ngaranna sarua jeung Ismul Azam jaminan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor katilu nyana ketika disalaman ku urang hadir. Nu mantak lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ka Kangjeng Nabi zarah langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, zunubi ka maujil bahri, dibaca ta etana. Langsung muka kuburanana udang sasalaman pelukan asli. Kabelah dieuna balik Tuan Syekh Abdul Qadir. Lamun sapoe teu kapanggih jeung Kangjeng Nabi ceuri. Unggal poe kapanggih jeung Kangjeng Nabi, unggal poe. Lamun Syekh Ibnu Athaillah
salila hirup nyana kapanggih jeung Kangjeng Nabi anu yakzotan 37 kali kapanggih langsung kapanggih pan aya Habib Rozak bajeng kuntilanak nyana masa liwat bae ka kuburan Rozak ini temenmu tuh mantap kurang lamun neuleunnya sieun ya mak lampir lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka simkuring aya alamat sebenarnya mah saya diberi 3 bendera oleh orang yang tidak dikenal. Kakek-kakek malam datang kemudian pergi lagi. Bendera merah putih titip. Yang kedua bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga adalah bendera hitam. Di samping eta aya deui nu mere titip sampaikan ka umat bahwa tanda ieulah tanda mempersatu umat. Ingat ka Gus Dur waktu ka dieu ukula ditanya ieu na Gus, kalau ini apa? Ini dari guru saya. Ini sebagai apa? Ini sebagai perlambang pemersatu aja. Kurayon kuari aya alamat kos kitu ka kula. Maneh kade doakeun khususna sa Banten umumna sa Indonesia kula mah jelema leutik atungan sakadar ya Allah ya Rabb sakumaha sesuai jeung perintah kula selalu ngadoa mudah-mudahan keluarga kula pribadi kula keluarga kula murid-murid kula santri-santri kula umat-umat sa Tangerang sa Banten sa Indonesia oge sa dunia mudah-mudahan menang ridho Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal. Doakeun Bapak Zaki, doakeun Pak Gubernur, doakeun para kiai-kiai, mudah-mudahan sing barisa muka mata hatena urang bisa tobat supaya urang menang anugerah salamet fid dunya wal akhirah. Dunia mah Allah ditinggalkeun ku urang. Isin urang mun nyaritakeun dunia. Sugih urang, paeh urang, kasugihan urang ditinggalkeun. Mobil ngan sakadal ngadadahan urang. Perusahaan ngadadahan urang. Urang roh urang berhadapan jeung Gusti Allah seminggu 2 minggu buka kuburan urang nu kamari di bos-bos nu kamari di komandan-komandan nu kamari di bapak-bapak ternyata horenganan geus bilatungan awak urang nggak memulai zahir bilatungan tetapi ruh urang berhadapan jeung Gusti Allah ialah thariqah ngaranna ke insyaallah iraha deui ngabahas tentang ruhna anu bisa hihiberan ka alam malakut. Lamun Habib Lutfi urang nyaritakeun Habib Lutfi moal angis-angis. Nyaritakeun Habib Umar almarhum condet moal angis-angis. Nyaritakeun Said Maliki luar biasa. Jeung nyaritakeun habaib-habaib anu geus usul ilallah. Lain habaib Syekh Asnawi caringin. Mantak dizarahan ku urang Syekh Abdul Karim. Urang nyaritakeun karomah Tan Syekh Abdul Karim luhur teh. Ieu bae ulama-ulama Banten kukula ye geus dirangkum karomah Syekh Mansuruddin, karomah Syekh Asnawi, karomah Kiai kitu Syekh Abdul Karim jeung sederetan ahli thariqah nu aya di Banten kukula keur diteangan karomahna ke lamun di istikhorohan bagus kukula engke endek di Citak melalui Zaki aya bupatinya tah ya Zaki ya pangitakeun jual ku Zaki duitna jang Zaki itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebab mun urang ngutur-nutur manusiawi atuh teh mah nafsu ngaran. Mari geus mulai palaludar akibat muduran modern, perbandingan urang tersisihkeun ayeuna. Haju kabelah dia nama komom pemimpin Jakarta ku Ahok mulai geus masjid nis anu dibongkar jadikeun taman terus misian penyenain dekat rumah coba gitulah akibat ku hawa nafsu perbandingan agama mundur ketika orang nyaritakeun kos kitu nu dilaluhur mah teu narima tetep bae asa menang asa bener lamun ku urang terus ditaliti ingat debat urang jeung bangsa urang debat tinggal kafir bae seserian kos gitulah kemunduran nu ku urang dirasakeun ketika orang nyaritakeun keaslian agama anu jelema berkiprah di negara urang pajar ekstrim gara paraek sia gara
bakal nyahong ke di hareupeun Allah. Geus teu wani nyebuteun bank kredit haram. Teu waniun nya nama. Baheula mah kiai teh warani. Ai haram bae. Bunga haram deposito haram bae kredit haram. Baheula mah jasa satu suara kitabna eta keneh, usul fikihna eta keneh. Kunaon sih? Eueuh kepentingan agama. Kuari mah pandu urang keras teuing mah moal dijadikeun KUA atuh urang. Waduh, moal diangkat jadi MUI atuh urang. Moal diangkat anu eta kepentingan eta lah. Sehingga nampak kuari berbagai organisasi Islam geus teu daek ngahiji. Muhammadiyah jeung NU kumaha meureun nasibna teu bisa dihijikeun. Tambah deui ku berbagai organisasi, tinggal urang we nu dihandap mun teu boga patokan geus. Urang di lembur katanyaan geus, urang sing teger nurut teu nurut lain urusan urang mah nyaritakeun aslina bae. Dipake mangga teu dipake gara modar sia. Mangko wae gitu. Kuari mah digeunggeureukkeun proposal lain ka diri sorangan kanu ngageunggeureukkeunana. Wah, teu lain kiai nu kos kitu mah. Lain turutaneun urang teu mah kos kitu mah. Urang-urang nya namanya leg-leg geus ya proposal. Agama neuk dikarumahakeun. Iya, ketika orang nyaritakeun agama nu asli, hese entak terus bae mundur. Baheula mah diutus ka negeri Yaman, diutus ka Mesir, diutus ka Irak, diutus ka Iran, diutus terus utusan. Kuari ge kiai ngutus ya nyen pondok di anu setor ka aingnya. Setor jadi kiai geng kuari bae. Percis kos polisi teh setor ka Kapolsek setor ka Kapolres eta kos garar itu. Jadi geng kabeh. Kuari mah proyek-proyek setor ka pimpinan setor ka bupati geng kabeh. Geus pugu di pemerintahan, di polisi, di ABRI kos garar itu. Atuh kiai-kiai teuing ulah budak. Nyalateun nya sabaraha salawatna kok setor ka aing. Habib Rozak kok. Aduh, dah Habib bolon teh mah kos kitu. Masa kudu setor? Aduh, ya geus alalakur ya urang dibudayakeun gori kos kitu teh. Oh, masyaallah. Ayakhudha min kulli salasina baqarah ayakhudha tegese ngalep ya muad az-zakata in zakat ala ma yamliku igata sawang kang milik ya man salasina baqaratan ing 30 sapi tabi'an ing tabi aw tabi'atan ladawa sapi tabi'ah tabi waladul baqarah utawi sapi tabi iku anak sapi anak lanang sapi anak lanang iku jenengane tabi wong wedona tabi'ah wa huwa allazi tamassanatal ulalan utawi ya tabi iku kang sampurna ya lazing taun kang awal wa dakhalalan manjing ya tabi bisaniyati ing dalam taun kang kaping 2 cek ngomong bahasa kolot urang mah tahun sataun asup kadua ngaranna sapi tabe sataun asup kadua embe gembel mun deuk dijadikeun korban sataun kadua. Iga sarua sempurna setahun awal asup tahun kedua jadi setahun asup kedua sumia tabian dan arania tabian ing tabil lianahu yatba'u ma kana satuhune iya waladul baqarah iku anut ya waladul baqarah ummahu ing embok waladul baqarah wal unsa lamataran nutur kene anak ka indungna umur satahun masih kene nutur ka indungna. Anak urang ge umur 1 tahun mah nutur ka indungna bae. Gubu bapana mah 40 peuting geus nutur bae. Ka indung. Waduh, tah geus. Aya teh rahasia deui tah mah kos kitu mah. Anak mah ceurik ge kajen asal bapana ulah ceurik. Wal unsa tabiatun lan utawi unsa iku tabiah. Wa awli takhir lan teh awal kumaedakeun kana takhir pasai mukhayyarun baina ayal qazakaron wa unsa. Maka wong kang ngalakoni ngalep zakat iku kang dan kornili dalam antarane entang ngalep ya sa'i ing lanang atau wadon mangga bae ndek lalaki atawa ndek bigang segae
wa min kulli arba'ina wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Minna tadhkirul asjar dan ikut tetap setengah saking hikmah utawi ngalanangkeun pirang-pirang sajar. Qadara alaihi salatu wassalam temen ngarepkeun ya Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam Izirul kudrata ingin tangalahirkeun ya Kangjeng Nabi ing kudrah bila hikmatin kalawan nora hikmah fisani tazkir ing dalem kalakuan ngalanangkeun. Asaqatati simaru maka logor apa pirang-pirang buah faqala maka ngucap ya Kangjeng Nabi ing lapad antum alamu bidunyakum allati hiya mahalul asbab wal ilal. Awi sirakabe iku kang leuwih weruh kalawan dunia sirakabe kang utaya dunia iku panggonan pirang-pirang sabab lan pirang-pirang elat. Kadzalika al-qada wal qadar wa kadzalika tetep dina lalampahan urang ibadah ka Gusti Allah aya kelas-kelas. Lamun urang kelasna kelas syariat atuh kudu cicing dina syariat. Urang kelasna kelas thariqah kudu sing akur jeung aturan thariqah. Ketika urang geus asup dina hakikat atuh urang kudu nyumput-nyumput dina kahakikatan. Kelas hakikat. Sakumaha nu dicaritakeun kamari bahwa moal leupas kudrat tina hikmah. Sebab nu dipertanyakeun kuno bodoh mah hikmah, yakni sebab jeung elat. Kudrat nama tinggalin bagi jelema nu bersyariat yakni nu bodoh. Ketika nanya ke naon sababna Ki Zaid sugih teu bisa dijawab atuh Allah maha kawasa nyugihkeun jelema teu bisa kitu. Tetep kudu dicaritakeun hikmah perjalanan menuju sugih. Oh, nyahos ya nu mantek sugih. Emang dagang nya nama. Jaki Umar ge dagang aja jes. Atuh lain deui. Ngani perjalanan Ki Zaid sugih dagang. Dagang naon? Anu ojah heueuh. Ki Zaid kok hebat amat sih ku hari. Nyana eta jadi kiai emang ngajina di mana? Oh nyana mah teu ngaji deui jadi kiai bae. Ah teu kaharti aing mah. Yeuh atuh Allah mah maha kawasa. Aing ge ngarti bego. Nyaritakeun kakawasaan Allah moal anggeus jeung nu bodoh mah. Nyaritakeun kemaha kawasa Allah teh teu kahartieun bae tetep bae perjalanan. Oh, mimiti mondok nyana di kampung pondok. Ti mimiti lahir datang ka pae teu pinter-pinter. Jata mah lain mondok ngaji lembur. Nah, jeung geus mondok kanu. Oh, jah heueuh. Pinter lah nyana. Jadilah kiai kaharti perjalanan. Nah, teu bisa jeung nu bodoh nyaritakeun langsung kudrat. Tetep bae sanajan kudrat eta ebreh bagi jelema nu aya di kelasna, tapi bagi nu can ka kelasan mah katutup urang nyaritakeun kudrat. Kangjeng Nabi sumping nyumpingan petani. Ku Kangjeng Nabi ditingali dipandang kemudian Kangjeng Nabi naros nuju naon ye Tuan ieu teh nuju ngawin-ngawinkeun korma. Hah? Dikawinkeun sumuhun.
maksudna dikawinkeun bebesanan meureun Tuhan menurut ahli pertanian korma mun teu dikawinkeun atuh moal buah cek Kangjeng Nabi geus kudu dikawinkeun Allah mah Maha Kawasa geus coba antep diantep langsung seminggu sebulan bener bagus pas kembang buah murag buahna murag brek mururag biasa murag bebe jadi ka Kangjeng Nabi Kangjeng kadinya Tuan anu cak Tuan teh ieu Allah Maha Kawasa ku kami teu dikawinkeun kormana bagus tangkalna bagus kembanganna ju buahna murag oh buahna murag ya Maha Kawasa Allah nya ai Maha Kawasa namangan ieu kami kumaha sedengkeun ieu perusahaan kami oh cek Kangjeng Nabi kudu dikumakeun atuh kudu dikawinkeun carana kieu oh cek Kangjeng Nabi sok atuh kawinkeun antum a'lamu bidunyakum anjeun leuwih nyaho urusan dunia sok kumaha anjeun bae oh kitu Tuan sabenerna mah Maha Kawasa Allah ngan anjeun lantaran kurang teger dina kamakawasaan Allah jadi maneh mah pikiranna teh kudu kana dikawinkeun bae mun maneh langsung Allah Maha Kawasa sanajan teu dikawinkeun ge buahan keyakinan kadinya pasti bakal buahan rapingan ente kulantaran antum percayana kana urusan hikmah sok antum a'lamu bidunyakum geura kawinkeun gitu Tuan dikawinkeun ku sahabat tuh barang bae buahan bagus Kangjeng diondang deui Tuan tuh hasil kawinkeun mana ngawinkeun kan bagus ya heuy nya bener bagus dituntun eta si sahabat yuk urang ka dieu amanah tuh korma menang melak kaula tuh teu dikawinkeun leuwih bagus kan jaho cenah jadi Kangjeng Nabi ge melak korma hiji teu dikawinkeun buahna luar biasa je paneta teu dikawinkeun ge bagus keyakinanana langsung ka kudrat Allah lantaran antum mah keyakinanana ieu keyakinan kana hikmah ya berhikmah nu matak sakelas-sakelas lamun ente kuari keyakinanana kana hikmah jeung sebab laksanakeun lamun ente keyakinanana geus langsung kana kudrat Allah lah itu langsung ka kudrat bakal bagus jadi diukur ku keyakinan mantak lauzada latoro tambah keyakinan hiber sia wah langsung lolonjak bae nya lagi coba hiber tah jadi hirup teh diukur ku keyakinan urang nu mantak ge ibadah urang salat urang ditimbang aya nu salat ngan saukur 2 rakaat tapi timbanganna langsung berat aya nu salat ratusan rakaat ribuan rakaat tapi teu daek nimbangna teu daek berat-berat la ilaha illallah ali hakikat hiji doang berat jasa la ilaha illallah kiai nu sapendopo ribuan teu daek berat-berat tidak berat-berat tak hiji la ilaha illallah bidat keyakinanana ketika nyaritakeun ngucapkeun la ilaha illallah sifatna pagaweanana tingkahna hiji Allah teh hiji sifat hiji pagawean hiji asma hiji zat hiji bae seakan-akan nu sejen nu ayangan Allah boro-boro makhluk-makhluk nu lain sorangan ge perasaan nu aya Allah teh deuk ngaleungitkeun rasa sorangan aya bae ge hese jasa rasa sorangan teh nu aya teh ngan Allah doang la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah rendah la ilaha illallah la maqsuda fil wujud illallah naik la ilaha illallah la matluba leuwih luhur la ilaha illallah la maujuda illallah tapi kan eta mangan sakadar bahasa teu meunang dipindah-pindah ku urang sok aya pun la ilaha illallah la maqsuda la ilaha illallah la ilaha illallah eta mah omongan eta mah lain kudu diomongkeun rarasaan urang lamun geus ibadah make rarasaan waduh geus eta mah pol dasa lamun urang ibadah geus make rarasaan geus hese nyaritakeun rakaatna ge hese
sebab mun make rarasaan orang salat teh tengah peuting make perasaan poho kan Allahu Akbar perasaan kadang-kadang ngan sarokat doang ajo hees nya perasaan hese engke urang dibere keanehan ku Allah dibere keanehan teh teu karasa urang ge ngahuleng we satu ketika urang ke dibere misal ku Allah dibere ya misal ku Allah dibere maca Quran lah urang tengah beuting maca Quran ditenangkeun maca Quran teh geus teu hayang nanaon hiji we Allah ngan ieu mah keur carita Allah mere urang maca Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim misalnya Allah mere teng ngeunaheun perasaan ngeunaheun teh lain ngeunaheun sora lain ngeunaheun makhraj tapi ngeunah sabulbul urang maca teh ngeunah hese tah urang nyaritakeun kos kitu mah ngeunah teh ngeunah be ngadenge batur ge ngeunaheun ku ngeunah urang can sadar tah kan ngeunah be ngeunah dedengean urang katutup bakal teu ngadengenan naon urang teh teu ngadengenan naon ngan urang teh ngan ngarasa ngeunah teu ngadengenan can engah dedeleuan katutup nu kadeuleu Quran we heula dedengean kitu keneh rarasaan asa di mana kukumaha geus teu inget bae maca bae urang Zilal azizir rahim litu moal hayang gancang wajun sasaha ge nduk saha moal datang moal daek gancang moal bae kajun teuing biasanya na merebet bae ge ngaji teh merebet bae ketika dibere kos kitu bata moal hayang sebab karasa ngeunah malah hayang ulang deui Tanzilal azizir rahim litu zara kaum teu maksud tamat ieu mah keur ladat bae Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun kebal kadang eureut ngarasakeun ngeunah laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun terus ngeunah teh ngeunah set jol we anu azan subuh Allahu akbar cerik teh ninggalkeun ngeunah taku ngeunah teh ku ngadenge suara adzan teh asa pepegatan padahal teh deuk ka Allah keneh suara adzan teh ngajak deuk salat kulantaran keur maca Quran ngeunah mun maca Quran zikir teh ku ngeunah ngadenge suara adzan teh asa deuk pindah ieu teh asa deuk ditinggalkeun ceurik aduh kok eueuh ieu waktu teh eueuh jang maca Quran teh keur ngeunah cerik nyana cerik teh lain cerik henteu cerik nyaritakeun dosa ingatkeun lain cerik deuk ninggalkeun ngeunah ya otomatis geus sana sadaqallahul azim berangkatlah misalnya ka masjid salat pan dibere ngeunah deui teh salat ngeunah deui salat lamun dibere ngeunah bae terus lamun geus teu ngeunah caruan henteu bae terus ngeunah teh dibere ngeunah aya dikurangan saeutik ku Allah nu mantak dikurangan neuleuh makhluk kaganggu mantak sok embung leuleuh makhluk teh embung kaganggu ku makhluk kaganggu ku sora kaganggu asal aya makhluk keur tegah teh pindah mantak sensitif nu kos kitu mah sensitif pindah trek oh kangeunah leungit anu bertahan terus eta misal kuari misalna ngeunaheun salat diberena terserah Allah beurang misalna jam zuhur dibere ngeunah teh zuhur aing ngeunah amat terus ba'diyah zuhur ngeunah amat salat tak ayana salat mutlak teh bagi jelema nu ngeunah geus teu dihitungan rakaat ku ngeunah Allahu akbar embung kapanggih jeung sasaha ngonci maneh Allahu akbar ngarasakeun ngeunah hese jol asar teu karasa pantah asar Allahu akbar asar cerik ieu ngeunah teh bakal ditinggalkeun beres salat asar eueuh salat kan ka dituna tah eta teh teu betah tas asar teh haju eueuh salat tah ka magrib makruh nyana teh teu betah hayang geura magrib bae hayang geura salat teh ngeunah jasa hayang geura magrib jasa eta jelema kelas teh kos kitu urang waduh sagedeung deui magrib nya teu kaburuna naon ieu teh main bola ieu sebenarnya mah
sekarang mandi acan. Jauh tah urang ieu keur carita jelema nu ngeunah kelas syariat kelas dinu thariqah kelas geus hakikat mah geus lain deui ketika eta sahabat jaritakeun cak Kangjeng Nabi lah geus bae ai ku Allah deuk dibaguskeun mah bagus we Kangjeng Nabi berbicara kudrat sahabat kelas hikmah teu nyambung cak Kangjeng Nabi geus teu kudu dikawinkeun langsung bae geus engke bagus ku Gusti Allah deuk dibaguskeun bagus bae muhun-muhunan kan sahabat mangga diantep ku sahabat ternyata raragaagan Kangjeng Nabi dipanggil deui supaya kasaksian tuh nu cak Kangjeng teh bakal dibaguskeun bae ku Gusti teh buktina ragag oh antum a'lamu bi umri dunyakum geus bae atuh anjeun leuwih nyaho ka urusan dunia nya geus kumaha anjeun bae da urusan dunia mah nah cek Kangjeng Nabi lamun percayana langsung ka kudrat yuk ka dieu oh ieu nang pelakan kaula di dulu boh ranggeuyana luar biasa godeg sahabat godeg apa iya kok teu dikawinkeun bisa bagus kieu bisa model ieu nah iyalah jadi tergantung kumaha keyakinanana urang ibadah ge disesuaikeun jeung keyakinan anak orang 10%, keyakinan 20, keyakinan 30 terus disesuaikan jeung keyakinan anak. Nah, mantak ieu wa minha tazkirul asjar. Hartina ngalanangkeun asjar, ngamudakarkeun asjar. Tangkal kayu teh dikawinkeun wa qad arada alaihi salatu wassalam. Kangjeng Nabi ngarepkeun ayazharu ayuzhirul qudrat bila hikmah, deuk kalahirkeun qudrat tanpa hikmah pisan ditazkir. Katampa ku sahabat anu manehanana di kelas hikmah atuh ujung-ujungna pasakototis himar buah raragagan atuh dipanggil Kangjeng tuh hasil Kangjeng geuning geus kieu sigana Kangjeng teh neuk dikeuseukeun tapi cek Kangjeng faqala antum a'lamu bidunyakum allati hiya mahalul asbab wal ilal jageuninganan Kangjeng Nabi nu berkeyakinan kana kudrat mah atuh geuning bagus hari eta di Aspan kan kula kamari ke umroh alhamdulillah nyaba ka Aspan ti Mekah kira-kira 100 kilo ka sumur Aspan eta teh minta izin ka askar lamun lain umroh teh bisa hajian mah teh bisa alhamdulillah lantaran di ditu aya Haji Fauzi diantarlah ku Haji Fauzi urang neuleuh sejarah bae dina sejarah Maulid Nabi dina kalahiran Kangjeng Nabi akhirna hayang nyaho diantar ka ditu aya bener eta teh kapan urut Kangjeng Nabi baheula nembongkeun melak apan harita jeung Abu Jahal teh ku Abu Jahal anu sumur di pareuman sedangkeun Kangjeng Nabi kapan cicing di jeung para sahabat cak Kangjeng Nabi coba neangan sumur bian biasana aya pedagang-pedagang kan sok mampir di Uspan atau Aspan sumurnya coba mana padahal ku Abu Jahal kan geus ditutup jangan kabeh teu aya Tuhan lain aya pan ieu pangeureunan cek Kangjeng Nabi unggal dagang baheula keur kula zaman dagang ti Mekah ka Madinah kudu ka Syria teh kapan balik teh ti Syam eureun di dieu pan aya sumur di dinya justru teh diintip ku Abu Jahal seserian kalaparan sia Muhammad jeung sahabat paraeh sia kajen ku kumaha ge kumaha tah Kangjeng turun geus turun diketik ku Kangjeng Nabi trek mancer cai aya gara nyokot wadah ka dieu tuh coba engke urang ketik coba tanya ujiana borok suku urang mah sumur jadi gede atuh kabehan sahabat kadinya Abu Jahal ge sabenerna mah dahaga jeung batur-baturna cak Abu Jahal nyana baralik urang nyokot cai tolol tak Abu Jahal ya hebat ti Muhammad cek nya sihirna ieu bisa ngaluarkeun cai sagala rupa padoh nah tapi cek Abu Jahal ieu kapan nyana teu boga dahareun sadegeun sabaraha poe kan di dieu cak Kangjeng Nabi coba bawa ka dieu bibit korma dibawa bibit korma dipelakeun ku Kangjeng Nabi tek ieu sumur tabelah dieu belah kawetan setik tek dipelak ku Kangjeng Nabi sok indit cakedeung ka dinya geus gede eta sahabat kieu bae isi korban lu tadi teh lain. Ieu korban lu tadi teh kabeh kaget kan? Kabeh kaget. Ayo kala luar deui bebeja maksudna, "Woi, tangkal korban geus gede." Wah, manja. Coba ge urang deuleu.
ayo orang dalam di dalam kali gas buahan deh itu tadi tak lain dia tadi mah karak gede dong gua di gas buahan wah cina iya gas baruahan haju orang bebeja deh ke bawah turun bebeja woi korma do dipelaku kanjeng Nabi teh haju gede bae haju buahan coba di dalam kan asak kanjeng Nabi seri begaya gerak ayo gerak alaan cek kanjeng Nabi di alaan ngawadahan wah mun Haji Habib Rojak aya wah tuh geus dijual ujianana dijual ke pasar kemis aja no aduh di alaan gabe atuh Abu Jahal ge milu ieu ngalahan milu Abu Jahal ngalahan eta dongeng keur carita urang bacaan sejarah eta we cek kula ai Aspan sih di mana waktu keur umroh hayang nyaho coba ka ditu nu nyaho aju eta Haji Fauzi emang aya naon gitu Kiai bejakeun ta dongna kitu aya Aspan mah di ditu ngan kudu minta izin ka pemerintahan setempat sok minta izin berangkatlah ka ditu sugan kula deukeut horeng 100 kilo di Mekah teh 100 kilo kajen wo naik bus ka ditu datang dijaga di ditu aya datang ke Aspan dijaga aya guru juru kunci na segala rupa bener perkebunan korma atuh di dinya namanya rahun dongeng nangan ku kurang Arab kan di naon gitu ngaranna teu dibaca-baca teu meunang di Arab mah akhirnya kayaknya asup nginum mandi segala rupa tangkal kormana aya keneh datang ka kuari kula gedenya aya sedih aya bunga aya hayang seuri masyaallah ieu mukjizat ieu sumurna aya keneh ngan geus dibangun jadi make sedotan kuari mah cai sing kolocor nah marawa di dunia marocai dibawa ka dia segala rupa ka Indonesia eta tangkal kormana ti Kangjeng Nabi we kuari geus 14 abad berarti 1400 tahun tangkal korma aya keneh endeu kumaha coba eta lamun pelakan Habib Rojak atuh beak Masya Allah lantaran pelakan Kangjeng Nabi bari mujizat urang dituna ge nanya kula tak ka juru kunci cek nya geus ulah dicaritakeun ieu mujizat saya caritakeun atuh lantaran saha anu endek nyabut tangkal korma eta pae asal teu kaganggu ka korma eta tangkal korma eta teh muriang teu kumaha tuh teu meunang diganggu sama tangkal korma ieu sumur geus dibangun setik belah dieu belah wetan tangkal kormana aya keneh atuh urang ngarusapan we ka tangkal korma sabeda tangkal korma ngan ieu mah mujizat we diusap bu ja ieu horeng tangkal kormana nanya coba pang nanyakeun jatuh pati bisa bahasa Arab pati bisa lamun jeung nu di dieu mah bisa jeung urang ditu teu bisa atuh jeung nu di dieu mah bisa bae urang ai sanaam saiwah bae mah nah jeung urang ditu hese coba pang nanyakeun ieu sok buahan tante nanyakeun ku Haji Fauzi tanyakeun atuh lain buahan-buahan deui sakumaha usimna kembangan buahan bari eta kan tangkal korma hiji teu dikawinkeun hiji ajib dadi tak eta pengurus dage geus teu bisa nyaritakeun hadza min jumlati mujizat Allah cek mujizat Kangjeng Nabi geus teu kudu dicaritakeun mun cara urang mah ente leuwih nyaraho dongengna di kitab-kitab kula mah ngan ngurusan doang coba eta tangkal kormana endek diganggu gering endek dipindahkeun aya nu pararae teu bisa tah mah mujizat tangkal korma nu batak ditahan ku urang Arab teu meunang kadarinya teu meunang tapi atuh maling-maling bae mah masalah